tadi sebat Mahmud teh karena naon diantawisnu jadi sabab Mahmud diantawisna ye diantawisna karena baheula sabada yang istihoroh ieu teh sangat angker dan sebagainya eueuh deui piubareun angin kudu nyandak taneuh ti Baitul Mahmud nyaeta ti sopa Baitul Mahmud teh di Mekah simpen weh didinya dihanapeun masjid disebat weh Mahmud hiji eta dua pangna disebat Mahmud teh sabab jalan hirup pemikiran akidah niat akhlak amaliyah ucapan kabeh Mahmud naon Mahmud teh terpuji kabeh sabab eyang ngajarkeun eta saur apa saur karuhun dan di Mahmud mah baheula zaman eyang nepi kabeh dieu ge cenah ngomongna ge bahasa Arab urang Mahmud mah bisa disebut wali kabeh baheula teh nepi ka zaman eyang teh nepi ka zaman aki we kitu tah wali kabeh jelema nu ngarti kana ilmu agama da eta saur apa murid-muridna ama Khalifah Mahmud nu beh dieu budak bolon satepak teh kabeh katalar Quran ari ngaji cenah di atas jam 12 peuting bada Isya tos ngaos teh magrib nepi ka Isya reupe sarenangan sakedeung geus kitu tuluy jam 11 teh turun cenah ka Citarum barudak bolon satepak eta teh tuluy geus kitu teh beres ngebak di Citarum sarolat wirid geus kitu ngihiang cenah eta teh bari di Harudum nalar Quran kabeh katalar Quran nepi ka euy cenah eta talaran parukunan ku bahasa Sunda terakhir eta parukunan kenging ama Khalifah Mahmud ditambut ku amarene waktos bade mukim ka Mekah ditambut bade nambut ngopi parukunan jadi urang Mahmud baheula boga parukunan naon parukunan teh rukun Islam rukun iman nepi ka ihsan dibahas kabeh jeung masalah-masalahna jeung dalil-dalilna Quran jeung hadisna ditalar kabehanana amarene dugi ka nambut bade mukim ya amarene ka Mekah dugi ka nambut aisor ama Khalifah teh aya kituna Ki Ahmad geus jadi ulama mamarene teh bade mukim ka Mekah teu kan saking naon saking komplitna pembahasan nu disebut parukunan jeung dalil-dalilna tah urang Mahmud mah di bolon satepak ditalar kabeh